Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang magin kabupaten Teu. Biasa sasarangan deui sok sanes mung di jam antara ngelangkungan channel Paukop dongeng. Alhamdulillah dina ayeuna kurang ngawitan dongeng karantang pesami kedengar. Tinggal kita mohon kita jejerna tanah kalimat doa, mudah-mudahan baik dia oke sing ngajar dan sampai oke. Kanggo mitra-mitra sadaya dari dana di sekolahna bisa mengikat cerita dan mengarsapkan seni budaya Sunda. Datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana mun pisan pamina mang mah tapi sadarkeun siang sinarungina atuh kana nuju dramang mana sadayana mudah-mudahan anu nuju dramang sing enggal-enggal didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala. Pangilap anu teu can subscribe-na mangga di-subscribe heula, anu teu can like-na mangga di-like heula, di-sharekeun ka media sosial, anu bade ngaktifkeun supportengna oge mangga kan aktifkeun supportengna, bade ngeuring gabung kana channelna, Aukok dongeng oge mangga katun diklik gabung supaya channelna tetep aya terus sama sian hiburan-hiburan anu langkung sadi kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 5525 50 mitra-mitra nyemot. Supaya teu nyakolong teh kana waktos mangga itu jika mungkin wilujeng manco di HP-na sewan-sewanan prung Para mitra kaum dangu sadayana kacaritakeun di hiji kota tang teu mitra-mitra anu taya lian eta kota teh tang teu mitra-mitra mangrupakeun kota nu geus teu asing keur urang sadayana taya lian Bandung mitra-mitra. Kota Bandung kota anu penuh kasibukan, kota industri, kota pariwisata, kota pendidikan, oge tang teu mitra anu sok disohor nyaeta kota Paris Panjapa. Kota pakaian jeung lain cacobaan tang teu mitra. Anu memang didatangkeun tang ternyata nanti kota Bandung kasaburan. Hiji imah anu juga lah pahando saurang pengusaha anu jadi pamajikanana nu tayalean Ibu Muri anu bener-bener dina waktu ayeuna anu ngarasa dipusingkeun tang teu mitra kudu jadi dua anakna nyatanya Kaila jeung oge tang teu jeung jadi adina anu ngaran Suminar mitra-mitra. Pasalna Kaila jeung Suminar bener-bener dina waktu ayeuna manehanana anu bersaing lain hungkul tang teu mitra-mitra bersaing pikeun nyaetana nyokot hate anu jadi inung jeung bapana terutama tang teu anu gede anu ngaran Kaila boga tampang anu tang teu geulis ya anu kitu deui oge adi Suminar oge tang teu dina waktu ayeuna tapi ti dua budak eta dua budak mojang Bandung tang teu mitra-mitra benar-benar
dua Mojang Bandung ieu anu beda. Lamun kaila bener-bener dina waktu ayeuna anu ngarasa manehna anu jadi lanceukna jeung ngarasa lamun dirina tang teu mangrupakeun anu boga kapunjulan lah kasebutkeunana. Lantaran dinten teu ge kaela tang teu mitra-mitra mangrupakeun saurang model. Sedangkan Suminar kur sakadar mahasiswa biasa. Tapi sanajan mahasiswa biasa manehanana tang teu boga kelebihan. Sanajan kumaha oge. Salian ti anggun oge tang teu manehna. Boga rupa anu memang bisa ngaleuwihan nyatana kaila. Sanajan kur sakadar saeutik mitra-mitra. Dina hiji poe Suminar tang teu mitra-mitra anu aya di kamarna. Anu ngarasa bingung, ngarasa heran keranan keur Suminar. Sabab salama ieu manehanana boga kabogoh anu ngaranna nyatana Dito. Tapi nu matak anehna Dito dina waktu ayeuna anu jarang datang ka imah. Padahal Dito sanajan kumaha oge Dito anu sering dimodalan tang teu nyatana ku Suminar. Dito anu ngomongna memangnya jalma biasa-biasa. Ari Dito mangrupakeun babaturan kuliahna nyaetana Suminar eta. Anu mana Suminar dina waktu ayeuna anu tinggal sababaraha bulan deui tang teu wisudaan eta. Suminar anu gelisah lantaran tang teu kabogohna dina waktu ayeuna tayalian nyaetana Dito. Anu lumayan hubunganana nu bisa disebutkan cukup lumayan lila lah. Hubungan antara Suminar jeung Dito teh kurang leuwih tang teu nyatana aya kana 2 tahunna bete-bete. Dito anu tang teu we boga tampang anu keren, gagah ngan nya kitu we. Loba kakuranganana terutama tang teu nyatana dina harta banda cenah pengakuanana tapi da teu nyaho sabab tang teu Suminar oge can apal. Dito anu memang tampan loba awewe tang teu anu gadeuketan. Suminar dina waktuna tang teu anu gek diuk dina kursi di jero kamarna tang teu mitra-mitra. Telepon tang teu mitra-mitra dina waktu ayeuna anu berderi anu tang teu anu diteleponkeun tapi tang teu kudu sakadar memanggil. Rarane kemana sih sebenarnya? Kok bisa Rara ingat janjian Andi itu kok setiap kau yang ditelepon akhir-akhir ayeuna aku naon seolah-olah nu ngahindar Kitu cek pamikiran tang teu nyata Suminar. Bener-bener Suminar dina waktu tang teu ngarasa bingung, ngarasa heran keranan. Sabab akhir-akhir ayeuna tang teu Dito setiap ditelepon tang teu mitra anu hese na keranan. Sakalian ngangkat oge tang teu mitra cenah pajarkeun tang teu Dito dina waktu ayeuna anu memang saeutik atara pinjatan keur neangan gawe cenah kitu kasebutkeunana. Pokoknya alasan-alasan anu memang teu asup akal gitu kasebutkeunana. Duga naon anu tang teu kajadian di Dito dina waktu ayeuna. Telepon disada deui antara pinyatana anu teh Dito ditelepon deui dina waktu ayeuna mitra-mitra. Tapi tetap telepon anu memanggil hartina tang teu Dito dina waktu ayeuna anu teu aktif mitra-mitra. Kunaon sih masukan hane wae. Padahal mah mencek nyat kieu mah tong ngajanjikeun atuh. Ari tatang teu cek Suminar anu ngarasa kesel keranan sabab Dito bener-bener dina waktu ayeuna asa ngaulinkeun manehanana. Lain sakali 2 kali akhir-akhir ayeuna lah. Sababaraha bulan ayeuna tang teu Dito anu memang beda na karanan tang teu beda. Tekung serila indungna dina waktu ayeuna tang teu anu ngetrok. Tok 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 tok. Minar. Mama. Cicing wae di kamar kita tadi tanya naon sih?
Ini makan ala juk. Makan ala. Oke mah. Ih, hayu bareng jeung papa yuk. Hayo. Ancek binar oge teuing ka mana di eueuh di waktu ayeuna. Ari tatang cari mitra-mitra. Cek nu jadi indungna nyata ibu muri dina waktu ayeuna bari kukulutuk lantaran tang teu lanceukna nyata kaela anu can mulang keneh. Mama teteh can uwi kitu mah. Nya eta bogoge ting kunaon budak teh menisok karariwang dina naon. Di telepon itu mah. Di telepon teh teh aktif. Kita di oge. Ari tatang cara mitra-mitra. Suminar ku tiba ngecengkeun bibir betang cara mitra-mitra ngat. Dina waktu ayeuna panonan rada sipit. Anu rada bingung tang cara mitra-mitra, bingung manehna tang cara nyata ku kabogohna, sering indungna bingung tang cara kudu jadi lanceukna anu memang teu mulang dina waktu ayeuna. Antukna dua anak nyamperkeun meja makan kebenaran bapana tang cara dina waktu ayeuna siap-siap. Ret hari tatang cara mitra bapana dina waktu ayeuna. Nya etana pahandoko tang cara mitra-mitra anu ngareretkeun jadi anak. Ari kaela ka mana gitu mah. Ya eta pugo kaela teh kita tadi di telepon ku mama teh. Tapi aneh duka di mana? HP na geus teu aktif. Ai. Nah ka mana tuh budak teh? Sok rada peuting wae ayeuna balikna teh nah. Emang aya acara naon ya? Duka tuh da tarang ngomongna naon sih ditanya oge sok langsung sare manehna mah. Kitu cek pamikiran tang teu jadi indungna dina waktu ayeuna. Kalau sami mitra di waktu ayeuna ya. Angin oge ageng pisan ya. Cuaca poek, angin oge tang cerah ageng pisan dina waktu ayeuna entak kariwang. Aduh, ampun. Tuh. Anginna ageng pisan mitra-mitra. Oh mitra kaum dangu sadayana. Sararea anu tang teu lahar. Sadengkeun suminar anu katinggal di daharna henteu ponyo. Ceritang teu perhatian anu jadi kolotna indung jeung bapana dina waktu ceriteuteung. Akhirna indungna anu nanya tang nyatana ka suminar. Minar. Mama. Lain ditinggal ku mama. Suminar siga anu teu banget kitu. Nah suminar kergering teu. Suminar teu naon sih mah? Lain kadenge katinggalin aku bapa mah memang ulang-ulang kawasti benar. Siga aya nu keur di pikiran. Emang mikiran naon gitu? Suminar teu mikiran teu ngimutan naon sih Pak? Ceun teuing syukur aya teu ngimutan naon mah teu mikiran naon. Tapi datang curawekeun bapa mah asa kumaha gitu kasebutkeunana. Asa kurang genah gitu katempona. Sudah seminar teu naon Pak. Syukur aya teu naon mah. Seminar. Pak. Air-air ieu tah tuh. Papa satara ningali Bito ka mana kira-kira? Dito nu jaya pada bulan heula pinten Pak? Emang gawe di mana? Dito sebenarnya kita cantaran Pak, di Kang Dito ge
Tacan masih terang dah. Damel di mana tadi di telepon oge tang teu aktif. Oh, kan bae atuh ari sugan ieu mah. Tegas segala geus tegas dewasa murid gitu. Mudah-mudahan we di toge melasing menang pagawean anu sesuai. Bapak natang teu dina waktu na kurti cicing we tang teu mitra. Saterusna cepet sarare ajaran rempe dina waktu tang teu mitra. Suminar dina hatena tang teu we anu nya beuritan ngobrol dina hatena matang teu seminar. Terutama tang teu we manehna anu nanya kana hatena sorangan di mana ayeuna tang teu dito keur naon ayeuna dito kunaon tang teu we dito di telepon teu aktif-aktif malah lain kur tibah ayeuna malah geus aya dina bulan-bulan ayeuna sababaraha bulan ayeuna tang teu dito anu memang kamanehanana anu rada beda anu biasana tang teu isuk-isuk dito sok nyampeur tang teu mitra nyatar kana mobil maksudnya ternyata make motor dari itu memakai motor kasih butin mitra sedangkan dito di Bandung nauge datang ke kursi bahkos mitra sedangkan kamar kosan nauge nu dibiayaan tang teu mitra nyatana sok kadang-kadang dibiayaan ku seminar mitra para mitra kaum dangu sadaya akhirna seminar oge tang teu dina waktuna nu geus beres barang daharna seminar anu tang teu mitra anu cangkat seminar atas mah seminar ari dahar teh beakeun ieu mani sok ieu lain naon pamali ieu mani dahar teh sok di sesa-sesa seminar pantas wareg pisan sih mah bapana kurti bangarere teh tang teu seminar di waktu eta antukna leos seminar dina waktu datang teu nu ngaleos ini tujuanna nyata ka kamarna dina waktu ayeuna dina hatena seminar tang teu manehna tang anu ngomong ararane kan ditu ka mana sih tara-tara ti sasari geus sabaraha bulan geus sabaraha waktu ayeuna geus aya kana 2 bulan kurang leuwih meureun Kang ditu teh asa teu fokus gitu malah sabaraha poe tika kampus oge ditelepon oge ku aing tong teu we teu bisa sok ararane sedangkan bapak jeung nu jadi indungna Sri Teuteup dina waktuna ningalikeun anak bungsuna tang teu minta seminar anu ngaleos bangun anu loba pikiran dina hatena tang teu lain kunaon ya bapak nanya si seminar siga anu kurang berag ingat tuh kitunya jeung kabogohna rada keur teu bener sugan mah ya da meureunan ngaran-ngaran jeung kabogoh meureunan geuningan gelas ge aya pake trokna bisa jadi meureunan lain tinggalikeun teh di kamari ulang sok kadang-kadang manehna da tara kaluar sih baru ngahulang we hungkul hari tatang teu mitra seminar dina waktu ayeuna anu asup ka jero kamar seminar gek diuktang teu mitra dina satu kangen meja di kamar nu saterusna kana laptop tang teu mitra seminar anu ngutrak-ngutrak tang teu mitra nyaeta na laptop dina waktu ayeuna ningali media sosial ningali tang teu nu lainna deui tang teu mitra dina waktu ayeuna tegung sirila seminar dina waktu ayeuna anu ngangkat telepon nyaeta na ditelepon ku babaturanana halo assalamualaikum waalaikumsalam Minar kamu ke di mana saya ke di rumah mengenaon gitu Binar keluar yuk keluar kemana ya sarada suntuk yuk jalan-jalan kemana wela ke mall atau kemana ayolah ayo kita babaturan datang turun seolah-olah maksa ke seminar ya tapi tong dilatihnya nya cek babaturan datang turun di waktu yang tinggal ibu kok saya disampernya dijemput kadinya ya sok tino naon tuh harita seminar dina waktu tang teu nutup telepon terus na seminar tang teu mitra
Rap make pakaianana lain pakaian anu tang teu nu mewah lah kasebutkeun anu biasa we tang teu mitra-mitra nu dipake ku Suminar tang teu pakaian biasa mangga pakaian kaos tangan panjang kanapna tang teu mitra-mitra dina waktu ayeuna anu make celana jeans sedangkeun ari tang teu nyatana buukna atrapi sirahna tang teu make kerudung tang teu Suminar mitra-mitra dina waktu ayeuna rap Suminar tang teu mitra-mitra dina waktu ayeuna make sepatu sport we seperti biasa mawa tas leutik tang teu mitra-mitra. Ma, ma, iya, aya naon Suminar? Ma, Suminar, ayeuna bade angkat heula mah. Dijemput aku Penny. Reka mana gitu? Ya, aduh kada Penny anu ngajakan anak kah? Tapi tong peting-peting teuing balikna Suminar. Geus mah lanceuk maneh sok sering balik kena peuting. Ayeuna tang teu we meureunnan Minar oge tang teu kudu peuting dinya. Insyaallah mau apa? Minar kan dirateuing, Minar kan sok wengi. Ya, jog we. Tapi tak nya omat jaga diri ulah nepikeun tang teu we aneh-aneh. Ya Suminar. Tang teu we meureunnan ngaran ulin. Isi bapangi jeung obat rentau jeung ieuna kudu hati-hati jeung waspada ulah tang teu gampang kairu ulah gampang tang teu karayu bisi tang teu nyatana kaduh ngahirna kena atuh mama piar ku teuing Suminar oge insyaallah Suminar ge tiasa jaga diri na mah Harita tang teu Suminar dina teh tang teu minta pamitan sangeuskeun tangan tang teu Suminar dina teh tang teu kahareup pikeun tang teu ngadaguan babaturan nyatana Penny anu mana tang teu bakal ngajemput dina mangsa ayeuna teu sirila kirining telepon disada tang teu tetela ti Penny dina waktu ayeuna anu nitah nyatana nungguan tunggu sirila reg harita mobil mewah kasebutin anu eureun dina waktu ayeuna tang teu mitra sedangkan Suminar anu langsung we lumpat dina waktu ayeuna keluar ti gerbang tang teu mitra dibukakeun ku security tang teu mitra ngajaga eta kepelah Suminar anu jarang make mobil Suminar mah tang teu mitra beda jeung nu jadi lanceuk Suminar mah kasebutkeunana sok make mobil oge tang teu sok diantirkeun we ku supir seugeun lanceuk nama tang teu mitra anu memang mung sama sakali diantirkeun supir teh hayang sorangan we lanceuk nama tang teu mitra kitu perbedaanna antara Suminar sedangkan Suminar dina waktuna tang teu kecrak we naik tang teu kana mobilna Penny emang rek mana kitu kamu teh Pen? Ya ke mana we atuh lamun jalan-jalan lah suntukan kamu kan ada acara oge beuritan ayeuna saya kan tara acara ongko oh kok mau kayak gitu mah kepogo we teu naon hayu lah orang jalan-jalan ke mana ka mall kayak tapi tong penting teuingnya mau lah pira ku teuing penting teuing da saya getang teu meureunna namun penting mah sok dicarekan kudu jadi kolot nya tuh sanggeus puguh kitu mah bersur we mobil ini tang teu mitra ngurilingan kota Bandung dina waktu ayeuna karasa asa cerah duaranan ngarobrol kadang-kadang tang teu sok aya seuri pikalucueun ningali tang teu nyetana pedagang jeung lain sajabana lamun lapar tang teu nyetana jajan we kudu sabah kitu hungkul tang teu kukurilingan teu ulin ka taman teu ulin naon tang teu mitra kitu kajadianana dina bangsa ayeuna tang teu mitra aduh panon poe muni moreret kieu mitra sabe-sabina kitu tang tosna mitra nyaeta panasna anu moreret angin anu ageng tuh mantap ketir da mitra aduh mantap ketir angin ada pasien angin ageng mah da mitra tuh tingali mulai digoyah angin ageng mitra ya tuh tingali oh wah angin ageng pisan mitra tuh angin ageng pisan angin ngeri pararoek tapi panas
Para mitra kaum dangu sadayana. Mobil anu nyewuk tangtunan menuju ke jantung kota Bandung ke alun-alun tangtun tepatna. Peni anu tetag nyupiran dina waktu tangtun mitra red ngareret. Kawana jagalis anu tangtun diuk digigirit manahanana tayaliannya tanah Suminar. Suminar. Kumaha pen? Kamu akhir-akhir ayeuna perasaan sejarang babarengan jeung kabogo kamu. Teuing atuh pen, ditelepon oge da teu aktif. Ih, nanya si Dita teh kamari mun teu salahna mah si Dito teh duka si Dito ketang duka lain. Saya pas ningali teh di nya sekitaran jalan Asia Afrika sih keur leumpang sorangan henteu justru eta keur leumpang terus aya mobil eureun mobil warna hideung nya tapi duka saha teu segala asup si Dito teh kana mobil teh rek digeron teh rek beura asup tapi lamun teu salah mah kamu tong amaknya maksudna naon jeung amak segala nya lamun teu salah masalah tetempoan anu dina jero mobil teh ya sepertina perempuan sih tapi saya teh apa begitu saha tika tingali Harita tangtun mitra Peni anu ngabejakeun lamun Dito poe kamari tangtun mitra anu bener-bener pernah pepanggih gaetana jeung dirina maksudna teh pernah katingali ku dirina tangtun mitra ngan kurantaran ya Dito kaburu asup meureunana kana mobil jadi tangtun Peni teu sempet nyapa tangtun nyatana ka Peni dina mangsa eta. Yakin kamu teh Dito? Ih, piraku teuing si Dito teh babaturan atuh meureunana piraku teuing we. Pira mun teu apal teh mah poho atau kalinga mah mungkin. Tapi nu jadi anehna teh nya duka sih aya masalah saha-saha mah duka dulurna duka babaturan atawa duka saha mah kan anu jelas katingali remang-remang kan mobilna gelap kan kacana yakin kana eta awewe lamun ningali buukna nu panjang mah kitu kasebutkeunana nya kan cowok ge loba nu panjang kan buukna nya kan sanajan cowok loba nu panjang buukna ge tangtuna we neng geulis ada tangtungan awewe tangtuna mah bisa ka podong beureunan. Jep, harita tangtun mitra. Suminar anu jempe tangtun mitra di noktaina. Suminar anu ngutak-ngutak tangtun HP-na dina waktu ayeuna. Bener-bener manehna ngarasa deg-degan keranan. Teuing kunaon pipikiranna tangtun mitra. Suminar asa teu tenang nakaranan kitu ceuk pamikiran Suminar. Aneh. Kok teh aing tiba-tiba asa teu tenang kieu. Asa deg-degan kieu. Tapi dah piraku teuing Dito ngalakukeun hal-hal anu teu unik. Moal mungkin aing hubungan tangtuna jeung Dito kurang leuwih 2 tahun. Dito can pernah macem-macem kan ka aing. Can pernah aneh-aneh. Can pernah pokon mah bageur we. Piraku teuing tangtuna we ayeuna Dito tiba-tiba nya meureunna tetempoan we meureunna. Tetempoan si Peni sugan mah. Tapi dina nyana ge paling oge meureunna dulurna. Harita tangtun mitra. Ceuk Suminar dina hatena tangtun nyatana anu roweco sorangan kitu mitra. Para mitra kaum dangu sadayana cak urang tuna heula deui ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun mitra mohon dina bagian anu kaduana dina jejer anu sami tangtun mitra nyatana kalimah doa mitra mohon karya Aukok dina bagian anu munggaran dina waktu ayeuna tangtun mitra. Atuh kukituna mitra tong hilap anu teu can like na mengambil like heula
retacan subscribe na di subscribe heula anu bade gabung kana channelna Aukok dongeng oge mangga katut klik gabung supaya channel tetep aya tur tiasa masih hiburan-hiburan anu langkung sade kanggo mitra-mitra sadayana atuh anu bade kandukung ngalangkungan nyatana dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitra. Atau gitu nah kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios mitra-mitra.